malaikat Mikail nyanak bokor itu nu tilu teh iman Islam hilim lebetkeun kana manah Kanjeng Rasul tutupkeun usap ku malaikat teu aya tilas baret-baret acan ngabesetna malaikat taruhlah dioperasi nya cenah mah itu pansokna lulutan cenah ge upami anu ngalahirkeun cenah abdi mah hayang seperti Rasul dimirajkeun itu bedel weh itu di bareda aneh padahal lamun ngemut anu disarengan ku tauhid bu si ngemut tadi itu kamana ka Nabi Adam di zaman Siti Hawa dugi kadang ieu teu aya budak nu betahkeun di jero beuteung indung 4 tahun teu aya bari hijil we na make buset-buset nah gitu kan antara kudu eungapeun burung bijil sorangan kitu teh nya saha nu maneg di ditu juga nu pikagodegan di jero peuting indung ada aya nya eungap gitu di 8 bulan depan sok karaos malik-maliknya bu eungap teh gigidog kira-kira lah kan antam kagak eungapun mah biji ya dan ngeus-ngeusnya barari dia nah make dibusat-beset gitu nya malah kolot baheula mah